Para mitra sadaya teu karaos ti dinten ka dinten ti waktos ka waktos carios nyambung judulna neangan Bapa karangan Kiliksa terang-terang nincak bagian ka-31 gitu nya. Tapi dah masih kada panjang dongeng para mitra. Karangan Kiliksa rada ngambai. Tapi ngambai ge nanti teu ngajantenkeun kumaha gitu nya. Tapi margi ayeuna mi Kiliksa mubara wargi parantos jaminan lah. Non teh cariosna gitu nya, gitu diandawisna. Mangga atuh. Dongeng karangan Kiliksa dina neangan Bapa bagian ka-31 urang lajengkeun. Atuh pamimitra hoyong anu tamat aya di playlist, buka playlist sapertos carios nyambung judulna nyaeta Jawara Demit. Ieu para mitra perkawis Jawara Demitnya para mitra. Aduh mangga kayak urang gambarkeunnya perkawis Jawara Demit para mitra namun sanes cariosna namun aya hal-hal nu aya patula patalina sareng Jawara Demit. Mangga atuh ayeuna mah neangan Bapa karangan Kiliksa urang teraskeun deui mangja ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahman. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna neangan Bapa karya Kiliksa. Ayeuna nincak bagian ka-31. Para mitra, mangga urang sami bandungan hanca dongeng anu mana dongeng ayeuna parantos majeng deui nyarioskeun anggara nu parantos lami teu kacaturkeun. Para mitra kaum dang, eta jajaka kerung mikiran tangka caringin. Buah caringin jeung dauna ras inget kana papatah indungna. Ras inget kana katelengesan bahdaim sakaligus jadi musuhna. Pikiran nyeuh bareto emak kungsi mapagahan ka aing. Yen aing kudu maca alam, maca diri, maca lampah, maca kalam ti pangeran, maca zaman. Ayeuna karekahar tiku aing horeng nya Allah Maha Welas, Maha Asih, tur adil, Maha Bijaksana. Cek saliwat matangka caringin teh belegung. Ari tangkal gede luhur, daun mang juta-juta, akar kuat dahan gagah. Bisa dipake ngiuhan anu keur ngaliwat, ngan eta bet asa teu ngimbang. Teu saimbang buahna lalembut eleh ku waluh. Pan waluh mah areuina leuleus. Daun uduh akar gas jeung teu bisaeun nangtung mun eueuh tuturus. Tapi edas buahna gelede kuat segede buyung. Ayeuna kahar ti ku aing mun buah caringin segede waluh meureun muninggang kana irung. Waduh. Matak demes bijil kecap. Nyaan Allah Maha Kawasa tur Maha Welas ka umatna. Nuhun Gusti geuning caringin mah buahna leutik. Ningang kana irung teu matak nyeri. Kitu cek eta jajaka red kana akar caringin. Nu pating raringkel jiga orai. Red kana tangkalna nu gede jeung weweg. Red kana dahan nu kanel nguyupuk matak ieu. Teng para red kana daun para mitra. Sanes daun. Teng ngalamun ras inget kana riwayat nu dipedar ku indungna. Lalakon bapana. Nu banget ku katunggaraan ngabuahkeun rasa ceuceub jeung kapanasaran. Cecep kahiji jalma nu jadi cukang lantaran kana pisah manehna jeung nu jadi bapa. Panasaran hayang geura tepung jeung nu jadi bapa. Nah kumaha kaayaanana jeung deui hayang geura lunas hutangna. Hayang balitungan jeung jalma nu jail kaniaya tur tak telenges. Kurang ajar geuning ayeuna mah kanyahoan bapa aing teh dicilakakeun ku bahdaim. Rasakeun sia daim. Hiji mangsa aing kudu ngayakeun balitungan. Hutang uyah bayar uyah, hutang getih bayar getih. Kudu aing kudu balitungan. Kitu cek eta jajaka nu tayalian iwati Anggara, anak bimurni urang Bantar Lohan. Anggara geus aya minggu ngider ngalalana ngitung lembur ngajajah milangan kori. Unga desa didatangal unga lembur di jugjug. Mapai laratan nyungsi lari nyiar bukti. Nah nya bapana teh dipanyara. Tapi can aya bong bolongan can menang beja nu nyata. Sanggeus rada lila ngareureuhkeun kacape Anggara ngajewang buntelan top kana duduhkuy. Dipake bari nangtung kencling baju maju. Kencling baju
Maju maneh teh para mitra maksudna mah. Ari gandeang lempang mapai jalan satapak. Harita teh kancing baju angger teu dipagehan ngaliglag we tembong dada. Memang karasana rada tiis bari nyorang tegal jeung sampalan. Panas poe teu dipalire tarahalna jalan teu dirasa, hatena geus buleud tekad geus kuat. Naon bae nu bakal kajadian, bakal disanghareupan kalayan sabar. Gujrag kapasawahan lempang mapai galang. Pare keur sumedeng koneng manuk piit reuteum dina ranggeuyan pare. Maracokan bari suka bungah galumbira balake cerakan ngahakaran pare milik patan. Barang kagebah ku Anggara, bereng hali berbareng. Recet bisa rada silih bejaan jeung pada baturna. Anggara mah teu malire manuk jongjon lempang kalayan tenang. Parat pasawahan cat mancat kana tanyakan, mapai jalan satapak kenca jeung katuhueun kebon sampeu. Hapunten para mitra. Di jero kebon rajeg tangkal kabung anu aya geus disadap, aya nu geus disadap, aya nu keur reumeujeunna gomplok daun. Aya nu karek ngahapit, aya oge para mitra geus biji langari tereh disadap. Reg Anggara ngaradeg hanapeun tangkal limus. Gek diuk dina jukut dudu kuy dibuka buntelan mah dicecekel. Da eureuna moal lila da kakaras karasa tiis katebak ku angin leutik. Seger asana mahanjagjan. Anggara neurian ciduh beteungna geus karasa deui lapar ti korona asa garing ari bekel geus beak. Lapar ye ti isuk can kararaba naon-naon. Naon nu kudu di dahar atuh? Anggara ngomong sorangan rarat reret neangan nu ngeunah di dahar. Tuluy tangah aya limus ngagarantung ngora keneh keur meujeunna kapalang. Letahna ngaruwi kabita ku limus ngora. Anggara sadar eta teh nu batur datang tu aya nu bogana. Ngan bae kulantaran teu kuat ku lapar kop kana batu. Aleueur maledog pratak burubut para mitra. Saranggeui limus teh harita keneh murag. Lak prik peluk kadeukeut Anggara kop nyokot hiji. Anu meujeunna serepet ngalugas bedog tuluy masek buah. Am di dahar nikmat asa seger. Beak hiji karasa wareg. Kop nyokot dua bus kana buntelan jung nangtung rek nuluykeun lalampahan. Tapi barang tepi kasisi kebon jagong bet ngadenge nu jejeritan menta tulung. Sada awewe nu keur meunang kasieun. Reg harita Anggara eureun heula ngadedengekeun sora tea. Nah ti mana datangna? Sanggeus sidik celeng Anggara luncat ka lebak. Tuluy kukurubutan di kebon di jero kebon. Malah aya sawatara tangkal jagong nu peungas karumpak. Celeng ngaluncatan gawir petakan nu jejeritan beuki jentre. Sora awewe ari breh ete anu keur silih udag. Mojang nu meujeunna rumaja dibaberi ku hiji lalaki jangkung badag. Bosongot budi amprotan pakaian sing sarwa hideung. Baju ngaliglag bulu dada katara kanel. Nyi mojang tulung-tulungan lumpat di buburannya kalacat kana gawir golosor kahanap deui. Kajeleng luncat bari ngarawel tangkal jambu batu. Palanaon ampir peungas tapi kaburu muntang deui kana tangkal harenom. Kurubut ka jero kebon bari teu oleh tulung-tulungan. Ari nu ngudag teh bangun tenang teu jiga-jiga nu capek. Da eta we ngaluncatan gawir sameter jangkungna ukur sakalacat. Beungeutna buringas panonna jaleer beureum. Menyo mojang teh kawas ucing neuleuberit ku metap hayang ngrekem. Lain antepeun ye. Gerentes hate Anggara sot buntelan dilaan tina tak-takna. Diecagkeun kana taneuh dituruban ku dudu kuy geus kitu silih tuluy singkil taki-taki rek megat lalaki jahanam. Jeleng Anggara luncat kana jajalaneun eta jalma. Ari Nyi Mojang canyahoeun yen hareupeunana aya Anggara. Tuluy jejeritan menta tulung beungeutna geus pias. Lalaki nu ngudagna beuki deukeut ukur kahalangan ku sapetak. Malah manyerengeh panon buncelik napas ngahegap. Kesah ngucur barang gajeleng rek ngarontok Nyi Mojang. Anggara likat luncat bari ngagerok. Ciat! Tahan bangsat! Corelat celeng nangtung. Hareupeun si lalaki teh rengkog ungked ngajulaheuk ka tukang. Panon buncelik molotot ka Anggara. Napas ngahegak can waka ngomong kalah kekerot nahan amarah. Sanggeus lila gigisik ngusap kesang nu apai tarang rek meuntas panon. Geus kitu narik napas jero pok nanya sora ngosom ngagerem-ngagerem.
Jumuk bau. Naon siya magatan kain ha? Ayang dia akan ada siya kuain. Nyingkah. Montong bibiluan kain jala. Anggara seriletik serp magehan bengker sirah. Anon mencerong kana benget musuh geus kitu mah pok nempas. Hehehe bungaok. Aing memoa nyingkah sia. Kajaba lamun sia nu nyingkah deuleu. Aing mah moal nyingkah deuleu sia bungaok. Kalakuan sia. Atawa sia ngagagalkeun niat moal ngudag-ngudag nyemojang. Rek ngalalakonan sia. Hah? Rek mulung muntah sia teh. Rek jadi jagoan, rek jual tampang, hayang kapuji ku mojang. Gagawah sia. Can wau jeung si Buldani urang Cisurup. Eta lalaki nepak dada bari nyebutkeun ngaran. Koreng Buldani urang Cisurup nukung sinipu ka Haji Marnadi ngan teu hasil. Oh iya nu ngaran Buldani teh. Paingan atuh jiga bungaok rabok. Setan ada. Kumaha ningahina ka aing halik nyingkah. Duh udah gan aing kabur jauh. Awas ya mun pagawean aing nepi ka gagal gara-gara dihalangan ku sia. Kudu ditepus ku beung sia deuleu. Cek Buldani. Aina bijil amarahna untuk kekerot nahan amarah. Beungeut geuneuk lir beusi atah beuleum nafsu ngagedur amarah teu kawadahan. Kopoai beheung doran hakan ku sia bungaok. Temal Anggara estuding teuneng ludeung taya kasieun. Bubuhan budak buraong nu keur meujeuhna belak kesenteng buta tulang buta daging. Wawanen mah leber ngan hanya kacan boga luang jeung pangalaman. Jalma model Buldani dianggap jalma biasa, Anggara can wawuh jeung para jawara. Cucurut mudut sia digilas ku aing. Sing nepi ka jadi daki rasakeun pemejit atawara. Sabrut Buldani narajang jajapeureub nu buleud sagede jeruk jamlang. Hiung mending abang barbaraan para mitrek ngagedor careham Anggara. Hari Anggara nganggap hampang, nganggap enteng kana serangan Buldani, peureub musuh nu ngahiuk bangbaraan teh teu dipiceun. Kala dipapang ku peureub lembut, hiuk catruk kuak Anggara ngoceak. Aduh, kieu lo sia. Leungeun kekerepengan, ramo asa parotong asa diadu jeung batu karang. Dikira aing teh peuyeum sampe akan ku sia ieu. Dikira aing peuyeum cimenyan. Nu biasa sok dipake nyeun colenak. Ngeunah deuleu sia. Cek Buldani hiuk peureupna nyamer kana bibir Anggara. Ngan untung Anggara ngagaleong ka kenca lain ngahaja nyingcek ngan ti tadi ge kasaimbangan badanna geus goyah. Para mitra anu mulia, harita teh para mitra Buldani harita teh nyerang. Hiuk plos peureub Buldani milepas ngakan angin. Anggara reuwas horeng musuh lain lalaborakeun. Musuh lain bantrak-bantrakeun. Jeleng luncat ka tukang tuluy masang kuda-kuda bari waspada. Tapi najan kitu ge hatena rada saber sok sieun cilaka, tapi rek ngejatuh berat sieun disebut bodas buntut. Kuda-kuda naon reyon kitu ha? Gereya, cek Buldani samrut nubruk ngagunakeun jurus badak mogok. Cedak juralit ru Anggara namru bujurna ti teuneut kana taneuh lumayan karasa seueur. Heat dampa suku Buldani nu jebrag rek nyamber gado. Anggara ngalenyap kurentel nyingkahan balai ngagerakeun cenah dina gerakan ucing ocon. Kalayang jedak dampa suku musuh kata kana tangkal dadap. Porobot bru dadap sagede bitis teh peunggas. Waduh. Cokorna nahaun kuat-kuat teuing. Cek Anggara satengah teu sadar. Bari jeung reuwas cacak mun keuna kana gadona moal teu nyengsol careham teh. Siang ngalelece ka dewek ha? Make jeung nyingkah sagala bedul. Kahiji teu hasil, kadua gagal, katilu moal burung karasa ku Rusia. Nista maja utama. Hiat! Buldani narajang deui. Peureub buleud rek nyamer kana tarang Anggara, korejat Anggara hudang berecet lumpat muru kana tangkal gedang. Buldani ambak asa dilelece beretek mudag. Anggara nyalingker kana tangkal gedang, hiuk peureub buleud rek nyamer kabro kana tangkal gedang. Rieng kalaihang para mitra gedang murag bru. Ningang sirah Buldani gedang asak meninam puyak.
akan sekalian lebok jeung sikina euy ceuk Anggara poho kana kasieun. Nya puguh Buldani beuki panas hatena. Jaba ngarasa jengkel ku Anggara gedang nu nampuyak diusap bro kana taneuh sabrut para mitra. Narajang ka Anggara nu ditarajang ngejat deui ngurilitan tangkal gedang. Buldani ambek heak ngajungjungkeun suku katu cabrod ngajengcek tangka purulu gedang maruragan. Pertuk ningang tak-tak Anggara hiji ningang tongong Buldani hiji. Setan alas ngahina sia ka aing ha. Teu ngahina dek ha. Temal Anggara taya kasieun. Teu kanyahoan serepet Buldani ngalugas pedog siuk-siuk dibubat babi. Bet kana tangkal gedang gelenceng bru tangkal gedang runtuh. Peungas kabeh kidul ampir we ningang Anggara. Ngan kaburu ngejat celeng-celepung ngajelengan areuy waluh anu ngagui. Buldani geus teu bisa naker amarahna. Manehna milu ngajeleng rek ngarontok Anggara keur kitu Anggara ngajewang areuy waluh. Dikanyadkeun kaluhur atuh kadewet. Ngirad suku Buldani curalit kadebut ti beubeut. Keur kitu dirontok ku Anggara dicekek ti tukang. Modar sia ceuk Anggara. Tapi Buldani para mitra atuh lain jago samanea, lain jago sakatiga atuh. Ku kitu mah enteng manehna ngagurinjal bali malik nyekek ka Anggara. Nya puguh Anggara teu wala kaya panon puncelik letah ngelel sungut salawak teu soraan. Kojor sia ceuk Buldani bari kekerot bakat ku gemes. Tapi Anggara diparengkeun panjang umur para mitra. Keur kitu teh ujug-ujug aya nu ngagero tarik naker. Sora aki-aki tapi menit tembres. Buldani, lepaskeun sia. Kebeg Buldani ngarenya greuwas. Lantaran datang Aki Sura, hiji aki-aki nu dipikasieun ku manehna lantaran lain aki-aki samanea, boga elmu nu can aya tandingna. Kawas nukeun aku tenung leungeun Buldani ngenoran. Beuheung Anggara dilesotkeun jung nangtung beungeut pias jajantung ratu. Geus dengarepkeun panjang umur nenyo Aki Sura datang. Buldani, sia geus 2 kali nyieun kasalahan. Geus 2 kali ngaganggu ka incu aing. Na teu kajenge omongan aing nu ti heula. Naon akibatna mun kumawani ngaganggu ka incu aing? Ceuk Aki Sura bari nulak cangkeng. Panon molotot semuh hurung ngaruntagkeun hate Buldani. Kumaha atuh para mitra Buldani harita. Buldani teu nemalan hatena beuki seber jajantung beuki ratu. Beungeut sapajiga mayit luak lieu peretak teh lumpat bakat ku sieun. Tapi karek kira-kira 10 meter Aki Sura ninjrag bumi curalit kadebut Buldani ti beubeut. Kadenge sada napas nu katahan. Kuniang hudang red ka Aki Sura beungeut beuki sepa. Aki Sura teu ngomong leungeun kenca digupaikeun Buldani teu baha. Manehna balik deui ka Aki Sura brak deku ngeluh tungkul jiga bueuk meunang mabuk. Buldani, kami rek mere pepeling ka sia. Sakali deui sia geus 2 kali ngaganggu ka incu aing. Eta ngandung hartieun sia teh ngadeuketkeun diri kana malakal maut. Sabab lamun sia kumawani sakali-kali deui ngaganggu ka incu kami, beuheung tebusanana. Ditunggal jaga ku aing. Nista maja kari ngadagoan utamana wungkul. Kaina jor geura mantok, awas sia mun sakali-kali deui. Ceuk Aki Sura bari nunjuk ka luhur. Panon mencrong ka Buldani nu ngadeg-deg sieunun pisan. Jung cengkat lalaunan ngareret sakedeung tuluy ngadila ka Anggara. Leos ini teu luak lieu hate ngageremet. Ambek ka Anggara sabab Anggara nu dianggap jadi panyakit. Cacak mun eueuh Anggara mah pasti niatna laksana. Jibangsa aing kudu balitungan. Kitu geurentes hatena. Tapi teu wani rarat-reret deui noyod ngajauhan sieunun ku Aki Sura. Kacaturkeun Anggara nenjo kajadian kitu teh manehna ngahuleng. Sabab asa dina pangimpian aki-aki peot anu katenyona moal aya tanagaan. Bat mampu ngelehkeun jalma nu jangkung gede ari seug teh manehna. Boga awak wawegtur keur meujeuhna buta tulang buta daging, tapi ngan sakea ku Buldani. Anggara ngahuleng bari ngusapan beuheungna.
Breh kacipta mun teu kapanggih ku Aki Sura meureun manehna teh kari jenatna. Maot alatan dicekek ku Buldani. Ras inget kana amanat indungna tangtu gagal. Mun manehna kaburu dimangsa ku ajal lenyap wareuwas. Bujang kadieu Kasep. Sora aki-aki halimpu ditujukeun ka Anggara. Anggara asa-asa keneh pok nanya bari melong. Aki teh miwarang ka abdi. Nya kahidep yap kadieu Kasep, kadieu. Bari ngagupayan Anggara teu bahagan canga deukeutan ka Aki Sura. Ya jantung ratug sok sieun dicarekan kawas ka Buldani peda geus rumasa ngaruksa kebon. Saha ngaran hidep teh? Pun Anggara. Nah, bet daek dicekek ku si Buldani, kunaon teu ngalawan? Bigi alim dicekek maki malima abdi teh hoyong nyekek tapi si Buldani gagah. Watan ki jadi we malikan kalah abdi nu dicekek. Memehan teu bisa ngarenghap tuh untung aya aki nuhun atuh pisan ki abdi ditulungan. Ceuk Anggara atau heunakeun. Laina ujang debat kumawani teuing ngalawan ka si Buldani. Eta teh bangsa teu lemes, jahat jeung jahil. Urang Cisurup mah geus daya nu wani ka manehna teh da sieun. Kasieunna teh inga ku Aki Wungkul. Ki abdi teh teu terang ka eta jalmi terang ngaranna ge neme ayeuna da manehna teh agunaker bonga ngaran Buldani. Meni nepak dada ari abdi sanes Sologoto wawanianan nya so teh wantun kitu ngabelaan Nyi Mojang nu tadi diudag-udag ku si Buldani. Mata kuatir ki Nyi Mojang dugi kapias lumpat ti buburanya. Diguling geus sababaraha kali bakat ku sieun panginten. Abdi teh teu kiat ningalina, watir bisi cilaka. Terasi Buldani dipegat ku abdi, rek diringkus tadi nama ari pek teh ulun gagas eta teh ki. Ceuk Anggara manehna manggih pangalaman anyar. Yen kajalma ulah lalawora, ulah nganggap enteng bisi cilaka. Atuh da si Buldani mah jago silat ujang. Urang Cisurup mah daya nu wahi. Tapi lain hartina panggagahna da aya deui nu leuwih gagah di si eta. Nyatana gegedungna nu nyayang di Gunung Baliung. Aing ngaranna teh Ki Buranil. Jalma kawak garot garong kaolot atuh. Umurna geus ratusan taun. Da eta nu dipikagigis ku Aki mah. Nu matak Aki teh teu wani gagabah ka si Buldani teh. Lain teu wani ka si Buldanina ngan sieun ku guruna. Ceuk Aki Sura nyaritakeun kaayaan si Buldani. Anggara ngahuleng ngadenge kitu teh. Ngarahuh narik napas panjang ras inget kana lalakon nu dipedar ku indungna. Bet asa nong toreng keneh dina ceulik kadenge bae sabab ngaran-ngaran parenting mah nyangreud harita teh para mitra dina ati sanubari. Nyangreud pageuh dina uteuk ngait meulit dina pikir sumaramah dina bayah. Gumulung dina jajantung sasat ngahiji jeung batin. Moal bisa dipukahkeun deui ngaran Bahdaim, matri dina ati ngaran Kipadila jeung ngaran Wigana hese mopohokeunana. Ujang, kunaon ngahulang wae? Aki Sura satengah ngagebah. Teu ki, eta keueung abdi teh sieun ari nguping nu gagah teh sareng sakti teh ki, ceuk Anggara api-api. Sabab saeutik ge teu hayang ngabejakeun balakon bapana kanulian. Yang Anggara bisi ujang canyaho. Nu diudag-udag ku si Buldani teh incu Aki, aing ngaranna teh Nyi Saera. Inung bapana mah geus maot ditanasa ku anak buah Ki Buranil. Aki teh teu bisa magar kumaha kapaksa we narima kana nasib. Darumasa ilmu Aki ipis keneh teu wani mun kudu ngalawan Ki Buranil. Da kitu ujang, ceuk Aki Sura ka Anggara. Ngabejaan yen nu tadi teh incul. Oh putu Aki. Manawi teh saha nuhun atuh ki nanging kumaha kawitna pangna Aki tiasa terang ka dieu. Panci Nyai bebeja magarkeun teh diudag-udag ku si Buldani. Ditulungan ku Jajaka ayeuna keur tarung kitu pok-pokanna teh. Nuhun alhamdulillah abdi ngartos ayeuna mah. Nuhun ki bet enggal sumping mun teu lah abdi teh jenatna panginten.
Ulah kitu ujang ai kangaranan jodoh pati bagja cilaka lain urusan manusia. Eta mah rusia Allah nu maha unina. Nama durang kai mah aki da teu jauh ti dieu ge urang di ditu ngawadulna jeung aki. Ceuk Aki Sura ngajakan ka Anggara. Mangga Ki hatur nuhun. Anggara atoh gancang nyokot heula tutunaan buntelan jeung duduk kuy nyungcung. Geus kitu nurutkeun ka Aki Sura nu geus katongoh mapai kamalir paranti Cileuncang. Para mitra kaum dangu, angin pasir ngahiliwir manuk recet di sarada, patemalan jeung pada baturna. Anggara ngahegak awakna asa capek lungse utamana mah urut bieu basa tarung. Ku Anggara kacipta keneh basa manehna dicekek. Meni teu kanyahoan datangna nyaho-nyaho eungap we ti corona nyeri. Anak kitu mah aing teh kudu boga ilmu gelut atuh. Gerentes hatena jadi timbul patekada. Hayang ngulik ilmu silat pikeun ngajaga diri, eukeur mah eukeur manehna panjang sawangan. Jauh amahan loba pagawean nu bakal disanghareupan. Mun kurang pangabisa matak mopo di perjalanan. Teu karasa geus jol ka hiji pakarangan imah lalega jeung resi. Buruan menila lening tangka jeruk jeung jambu meni nguyupuk. Tariis matak betah jeung matak waas kalaneuh kebon terong jeung sayuran sejena. Katongoh kebon sampe kiduleun rajeg tatangkalan galede rupa-rupa pubuahan aya. Anggara colohok ret kakulon kawetan kakidul kahilir eueuh imah nu sejen. Nu aya lamping pasir tatangkalan jeung kebon awi keur ngaharuleng kitu torojol anu ngajingjing sapu nyere ti pipir imah. Mojang geulis jangkung lenjang mencerong ka Anggara semu era. Tapi panasaran jigana teh. Iya pujang ka dieu ka jero ulah asa-asa. Aki Sura ngagupayan bari ungah ka golodong. Nyurungkeun panto tepas lalaunan ari Anggara rada kaleket da kataji keneh ku kaayaan di eta tempat. Bet mata kuas. Tapi akhirna manyampeurkeun ka tepas ret ka pipir imah. Breh aya nu geulis direret teh katara raraina nyiak semu euceuy. Tapi bubuh nambahan nyari. Asa beki geulis jeung manis, panon cureuleuk, bulu soca carentik, kulit hejo carulang semu ngalangkang. Di samping jangkung kabaya pungsat, buuk digelung jucung. Lenyap hate Anggara luwih nyap tapi teu kajongjonan. Ukur eungeuk bari imut dibales imut anu kudu geulis. Asa kareueut teu bosen teu, mata keratuk jajantung lumenyap hate. Anggara narik napas panjang kalacat ungah ka tepas. Geus nyampak samak diamparkeun gek sila duduk kuy geus dicuplak. Sok dituna ditumpangkeun kana buntelan. Ari Aki Sura ka tengah imah heula, teu kungsi lila datang deui bari mawa padudan jeung dompet bako mole. Panekere jeung gandawasina gek diuk sila ipis tumaninahna keur. Can aya nu ngomong ku si Weldet Aki Sura ngeusian padudan. Hop kana panekere jeung batu gandawasi lunglum di bebener. Ceker para mitra barasat lunglum ngagebu ngebul. Ruhai beureum disantok ku padudan. Pipi Aki Sura kemong. Serbung-serbung haseupna mulek tina padudan. Nyai ka dieu bawa cai nyai. Aki Sura nyalukan incuna ari Anggara nahan napas. Red kaluhur taya sasaha. Punten, red kaluar taya sasaha ari nu digeroan meninga jenghok reuwas asa kagebah. Ari kitu teh mah pantes lantaran keur nogel di pipir noong ka jero hayang sidik kaki sema. Bujur ngarempo di geroan sapu nyere dituna koloyong ka pipir dapur. Barang rek bus pisan panasaran inget deui kanu ditepas. Balik deui ka pipir tepas noong cara tadi breh Anggara keur sila meni reket nyang hareupan Aki Sura. Hatena ngageter jajantung naratu. Kasep gerentes hatena jung cengkat malik reka pawon. Tapi reng panasaran balik deui kawas tadi nogel dina bilik noong anu gandang. Nyai ka dieu bawa cai nyai. Aki Sura ngagero deui. Tuluy nyeuseub padudan pipina meni kempot-kempot we. Serbung haseup ditiupkeun ari incuna nu ngaran Nyi Saerah kegelendeng dina hate keur jongjo noong kalah digebah. Tapi atoh aya da aya jalan pikeun jonghok jeung anu kasep.
bisa silih teuteub rada deukeut, bisa awas leuwih jelas, malah boa bisa patarema leungit. Deg seblak jajantung jeung hate teu daek tentrem. Harita teh para mitra, suku hideng ngalengkah muru kalawang dapur, blus ka jero di barung kuratugna jajantung atoh aya era aya rupa-rupa parasaan awor ngajali hiji. Para mitra sadaya. Tuluy ka dieu heula aya dongeng teh nya lah enjing urang teraskeun deui. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langkung saur bahe carek dina mang dongeng geun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten para mitra. Mangga kasadayana wilujeng kantun bae permios.